Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae adet manehna, najan loba anu ngarongkeun pacar cenah nanaonan. Perjalanan hate asa beuki panasaran hayang dira babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae adet manehna, sok sanajan loba anu ningsieuna. sampai jemput mantap. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, anu penting jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, sabab hate teu bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae adet manehna, Jadi guys, kita sampai di pabrik bata. pacar cenah nanaonan. Lagi bikin bata guys. Hate jalur, asa guys. beuki Pabrik bata. panasaran hayang dira Ya, di mana? babareng. Lebak Agung. Kabayang bae rupa Lebak Agung manehna, itu desa. kabayang Sarung mana Pak? adet manehna, Sarung kawitannya. sok sanajan loba anu Lebak Agung. nyingsieuna. Pabrik bata guys. Mangsa bodoh tanahnya di mana? kuring mah teu Tanahnya hayang apa ya? nyaho, Oh di sini tanu lihat mah. hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, Masih jauh anu guys. penting jeung kuring bisa ngajodoh. Mangsa bodoh kuring mah Kenapa teu ini hayang dulu? nyaho, Biar tidak sabab kehujanan. hate teu bisa dibobogoh. Ini bata yang Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, Masih sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. dibakar guys. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho, hate leutik moal bisa dibobogoh. Mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho, Kita lanjut pulang guys. Belum nyampe jalan raya. Masih di pabrik bata. Mangsa bodoh kuring mah teu hayang Pabrik bata kayak nyaho, gini. sabab hate Jadi teu karang bisa pawitan itu dibobogoh. mata pencahariannya bata. Panasaran hayang geura babareng. Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae adet manehna, sok
pabrik bata. Tuh, tanah lihatnya tuh. Ke Jalan Raya kemana Pak? Ke Jalan Raya mana? Oh, nu namanya kemana? Mohon. Kebayang bae rupa manehna. Kebayang bae Mohon. hareureut manehna. Ya tanah liat ya Pak ya? Lobaan Itunya tanah liat. pacar cenah hanya naon. Tetiasa di eta. Hate asa beuki panasaran. Mohon. Hayang geura Mun ieu teh lamun CM misalnya kumaha? Olahan deui nu sanes. Tapi seuseurna kanu batanya di karang pawitan. kabayang bae Oh, imah watas. sok sanajan lobaan nyusian Oh, watas sadana. Oh. mangsa bodoh Mohon, mohon. teu hayangnya Sekarang mana YouTube sih Pak? teliti moal Wah, dibayar lah itu Pak. Udah awe dibayar nama. teu hayangnya anu penting jeung Di Guntur Pak. jodoh Ini aprak-aprakan gara ka dieu. Mohon, tapi alhamdulillah Pak jantan terang. Bata teh kieu ya produksi bata teh jadi terang. Perpacan Pak, ya. Perpacan aya ieu. Ah, ieu teh can dibakarnya. Nya. Mun dibakar di mana? Julio. Naik di kaluhur ya. Enten deui. Ku motor mohon. Ya mentah keneh atah keneh hideung. Eta teh ditutupan anu teu kahujanan. Pak, non Pak. Nah, sarehat Pak, sadena. Guys, wawancara sekelumit dengan para pekerja bata. Kita kesini lagi. Aduh. Tadi sekelumit wawancara dengan para pekerja pembuat bata. Dan ini batanya masih mentah, belum dibakar. Ditutup sama aluminium foil biar gak kehujanan di sana. Kalau sudah rada mengering, dibakar di Lio. Pembakaran bata. Nanti kalau sudah dibakar, diproses baru bisa dijual. Gitu ya guys ceritanya. Sukses terus buat para pengrajin bata dari Karangpawitan semuanya ya. Dan kita lanjut lagi ke perjalanan pulang ke Garut. Kita masih asup-asupan. Semoga cepat guys. Let's go. Kakak
ubah